Bismillahirrahmanirrahim. Manga lajengkeun deui ngalogat kitab Ikna dina channel YouTube Abu Napisah. Ilal mania angin cai mani fatohirun mangka ari itu mani eta anu suci min jamiil hayawanati anu tetep tina sakabehna pirang-pirang hayawan. Ilal kalba angin anjing wal hinjiro sareng bagong wa far'a ahadihima sareng anak salah sahijina itu kalba sareng hinjir. Amma maniul adami anapun ari cai mani na bangsa anak Adam pali hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mangka eta karena hadisna Siti Aisyah radhiyallahu taala anha innaha kana sanyana itu Aisyah eta kanat kabuktosan itu Aisyah eta tahuku ngerikan itu Aisyah almania kana cai mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina acukna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa yusolli tuluy salat itu Nabi bihal maka itu saub muttafaqun alaihi ari hadis eta anu diitipakan wa amma maniyu ghairil adami sareng anapun ari cai manina salianti anak Adam pali annahu mangka eta karena sanyana itu mani eta aslu hayawanin anu jadi asalna hayawan tohirin anu suci itu hayawan pa asbahat tuluy nyarupakeun itu maniyu ghairil adam maniyal adami kana cai manina bangsa anak Adam wa yustahabu sareng disunatkeun non goslul mani ngumbah cai mani kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' lil ahbari karana pirang-pirang hadis as-sahihati anu sahih itu ahbar pihi netepan dina itu kaul yustahabu goslul mani wa khurujan sareng karena kaluar minal khilafi tina ihtilafna ulama wal baidu sareng ari endog al makhudu anu dicokot itu bed min hayawanin tina hayawan tohirin anu suci itu hayawan walau min ghairi makulin sanajan kabuktosan itu hayawan eta tetep tina salianti hayawan anu sok didahar dagingna eta tohirun anu suci itu bed wakada sareng eta nyakitu sapertikeun itu tohirun al makhudu ari endog anu dicokot min mayitatin tina bangke ini tasolat lamun teas itu makhud wabarzul quzi sareng endog hileud sutra wa huwa sareng ari itu barzul quzi eta al baidu endog alladzi anu yahruju kaluar minhu tina itu ladi naon dudunul qazi hileud sutra walau istahalat sanajan pindah rupa non al baidotu endog daman kana jadi getih pahia mangka ari itu baidoh eta tohiratun anu suci alama netepan kana perkara sohaha nyohehkeun kana itu ma saha an-Nawawi Imam Nawawi pitankihi dina kitab tankihna itu Imam Nawawi huna di dieu wasohaha sareng nyohehkeun itu Imam Nawawi fi surutis sholati dina pirang-pirang syaratna salat pihi eta tetep dina itu kitab tankih annaha kana sanyana itu baydoh eta najasatun anu najis wal aujahu sareng ari kaul anu leuwih rojeh eta hamlu hada manteskeun kana kaul itu annaha najasatun alama kana masalah ida lam tastahil di mana-mana henteu pindah rupa itu baydo hayawanan kana jadi hayawan wal awalu sareng ari kaul anu awal eta ala khilafihi tetep netepan kana nyulayaanana itu najis wa qauluhu sareng ari dawuhan musannif wa ghuslu jamil abwali sareng ari ngumbah sakabeh pirang-pirang cai kiih wal arwasi sareng pirang-pirang tai eta wajibun an wajib ay min makulin tegesna tina hayawan anu sok didahar dagingna wa gweri sareng salianti itu makul eta aroda ngamaksud musannif bihi kalawan itu kaul an najasata kana najis al mutawassitota anu pertengahan itu najasah kal bauli sapertikeun cai kiih wal goiti sareng tai bidalili dikrihi kalawan dalil nyatana nyaritakeunana itu musannif an najasata kana najis al mukhaffafata anu dientengkeun itu najasah wal mughalladota sareng anu diberatkeun itu najasah ba'da dalika dina sabadana itu qauluhu wayak pisareng cukup non goslu dalika ngumbahna itu jamiil abwal marotan kalawan sabalik
li hadisin karena hadis kanat kabuktosan naon as-sholatu salat eta khumsina 50 waktu wal guslu sareng kabuktosan adus minal janabati tina hadas junub wal bauli sareng tina cai kiih eta sab'a marotin tetep kana 7 pirang-pirang balikan. Palam yazal tuluy henteu eureun-eureun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yasalu nyuhunkeun Kangjeng Nabi Allah ka Gusti Allah at-tahpipa kana ngentengkeun hatta ju'ilat nepi ka dijadikeun naon as-sholatu salat khomsan kana jadi 5 waktu wal guslu sareng dijadikeun adus minal janabati tina hadas junub marotan wahidatan kana sabalikan wa minal bauli sareng dijadikeun tina kiih marotan kana sabalikan. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Daud walam yudoib sareng henteu ngalemahkeun itu Abu Daud hukana itu hadis wa amrihi sareng karena parentahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisobbi danubin kana ngocorkeun timbaan alal baulil arabi kana cai kiihna urang Arab wadzalika sareng ari itu amrihi tapi hukmi goslatin wahidatin tetep netepan dina hukum kumbahan anu sahiji wa ari itu amrihi eta hujjatul wujubi jadi hujjahna wajib. Tanbihun an najasatu ari najis eta ala kismaini tetep kabagi kana 2 bagian hukmiyatin tegasna kahiji najis hukmiyah wa ainiyatin sareng kaduana najis ainiyah. Pal hukmiyatu mangka ari najis hukmiyah kabaulin sapertikeun cai kiih japin anu garing itu baol walam yudrok sareng teu dipanggihan lahu kana itu baol naon sifatun sifat eta yakpi cukup naon jariyul mai ngocorkeun cai alaiha kana itu hukmiyah marotan wahidatan kalawan sabalikan wal ainiyatu sareng ari najis ainiyah eta wajib naon izalatu sifatiha ngilangkeun pirang-pirang sifatanana itu ainiyah minto minnya tanah rasa walau nina sareng rupa warihin sareng ambe ilama angin perkara asaro anu hese non zawaluhu ngilangkeun ana itu ma min launinnya tanah rupa warihin atau ambe pala tajibu mangka teu wajib naon ijalatuhu ngilangkeun ana itu ma baliyat huru balik tas suci naon al mahalu tempat najisna amma idaztamaa anapun di mana-mana narima kumpul itu lawan sareng rih patajibu mangka wajib non ijalatuhuma ngilangkeun ana itu lawan sareng rih mutlakon kalawan mutlak likuwati dilalatihima karena kuat nuduhkeun ana itu lawan sareng rih ala baqail aini kana tetepna najis palaya dulu mangka henteu nuduhkeun ala baqaiha kana tetepna itu ain naon bako utomi tetep narasa wahdau halna wungkul itu to'mi wa in asaro sanajan hese naon zawaluhu ngilangkeun na itu to'mun wa yu'khodu sareng dipaham minat ta'lili tina elat naon anak mahala dalika kana sanyana tempatna itu patajibu ijalatuhuma pima dina perkara ida bakya di mana-mana tetep itu laon sareng rih pima halin wahidatin dina tempat anu sahiji pain bakya mangka lamun tetep itu lawan sareng rih mutafarriqaini bari pisah-pisah dua nana lam yaduru mangka henteu madarat itu bako wala tajibu sareng teu wajib naon al isti'anatu menta bantuan pi zawaril asari dina ngilangkeun tapak bigoiril mai kana salianti cai illa in ta'ayyanat angin lamun fardu ain itu isti'anah wa yustarotu sareng disyaratkeun naon wurudul mai ngadatangkeun cai in qolla lamun saeutik itu main lain kasuro teu disyaratkeun itu wurudul mai lamun seueur itu main alal mahali kana tempat najis li allayata najasa karena henteu jadi najis naon al mau cai lau ungkisa lamun dibalikeun itu amru urudul mai parentah palayat huru mangka henteu suci naon al mahalu tempatna wal gusalatu sareng ari cai pangumbahan al qalilatu anu saeutik itu gusalah al munfasilatu anu pisah itu gusalah bila tagoyurin bari henteu barobah wa bila ziyadati waznin sareng henteu tambah-tambah dina timbanganana ba'da tibari madina sabada ngitung-ngitungna perkara iya tasarrobu anu nyerep hukana itu ma naon al mahalu tempat najisna wa qad tahura sareng nyata suci naon al mahalu
tempatna eta tohirotun anu suci li anal munfasila karena saanyana anu pisah eta ba'du ma tetep tina sapalihna perkara kana anu kabuktosan itu ma eta muttasilan anu paantel wa qad purido sareng nyata dikira-kira kenontoh ruhu sucina itu muttasil wala yustarotu sareng teu disyaratkeun naon al asru meres idil balalu karena ari base eta ba'dul munfasili tetep tina sapalihna anu pisah wa qad purido sareng nyata dipardukeun nontoh ruhu sucina itu ba'dul munfasil walakin yusanu sareng tatapina disunatkeun itu goslu hurujan karena ngaluarkeun min khilafi tina ikhtilafna ulama minal khilafi tina ikhtilafna ulama pa ingkanat mangkalamun kabuktosan itu gusalah eta kasirotan anu seueur walam tatagoyar sareng teu narima barobah itu gusalah au lam tanfasil atau henteu pisah itu gusalah patohirotun mangka eta anu suci itu gusalah aidon deui wa inin pasolat sareng lamun pisah itu gusalah mutagoyirotan halna anu barobah au goero mutagoyirotin atau henteu barobah wazada sareng tambah naon waznuha timbanganana itu gusalah ba'da madina sabadana perkara dukiro anu dicaritakeun itu ma au lam yazid atau henteu tambah itu waznun itu wazan walam yathur sareng teu suci naon al mahalu tempatna panajasatun mangka ari itu gusalah eta anu najis parun wallahu alam bisawab.